Mentelami Kanjeng mangsa sasengitan teras Kanjeng Nabi ka Jibril naroskeun. Jibril sengit naon ieu sengit pisan daun Jibril ari ieu sasengitan. Sengit hiji istri anu kuat iman gawena nyisiran anakna Firaun. Picontohkeun sadayana ikhwan dina mertahankeun iman kayakinan. Nyekel pagesana janambahan pati pasti sengit sabab menang ridho Gusti. Menda kaum nu dipreprekan sirana mun geus remuk balik deui saasalna. Daun Nabi Jibril saha maranehna daun Jibril nu sok baracana kana ngalakonan salat anu lima nu geus pasti jadi tihangna agama. Mendak deui kaum anu dicarawet kubulna duburna kula maksa ciwit digiringkeun kawas ontar jeung hembe ngahakanan kayu zakum sareng dore ngahakan ruhak jahannam jeung batuna tapi karunyaeun pisan lakuna. Daun Nabi kaum naon kitu sifat daun Jibril eta kaum tara zakat. Mendak deui kaum yang harapan daging dina pason nu asak nu atah nyandi tapi ngahakanan nu atah jenggeuleun naringgalkeun nu asak sengitur ngeunah. Daun Nabi Jibril kaum naon eta daun Jibril eta kaum anjeun nyata lalaki boga awewe geulis halal malah ngendong di awewe nu teu halal. Atawa awewe bogaan salaki ngendongkeun salaki nu lain salaki teras mendakan kai di sisi jalan taya anu liwat mangrupa pakaian angin kabeh dirawelan disoekan tamsil jalma nu sok ngabegal di jalan ningali deui lalaki koko jaya nawalungan getih bari dibenturan. Daun Nabi Jibril naon ieu coba daun Jibril nu tukang ngahakan riba dongkap ka hiji lalaki keur ngumpulkeun urunan suluh geus teu kaangkatkeun tapi modal terus bae ditambahan. Daun Nabi Jibril nah jalma naon daun Jibril ieu jalma umat anjeun nu boga amanah teu bisa nyumponan tapi kekebae narima amanah teu boga rasa diri tukang hianat. Mendak deui kaum nu keur diguntingan letana jeung bibirna teu eungeun ku gunting besi sarta lamun geus buntung balik deui saperti anjeun digunting. Daun Nabi hai Jibril saha eta teh daun Jibril eta khutabaul fitnah. Maranehna sok marenta kahadean tapi maranehna tara ngalakonan ngalangkung ka kaum nu ngabarogaan kukutang baga dipake ngaragedan kana beungeutna rejeung kana dadana. Nabi narus ka Jibril naon lakuna eta kaum gawena tukang ngomongkeun bari ka era batur sok diebrehkeun. Mendak deui hiji liang leutik pisan tapi jijil benteng gede teu kapiran manehna rek balik deui teu bisaeun. Teras ku Nabi ka Jibril ditaroskeun daun Jibril eta jalma umat anjeun ngomongkeun hiji kecap bahaya pisan timbul kaduhung hayang nyabut kembali tapi pamohalan bisa balik deui. Nuju nyemprot tunggang pok anu nyalukan tika tuhun hei Muhammad dagoan kalarek naras ka salira anjeun tapi Kanjeng Nabi henteu nyubadana. Daun Nabi Jibril saha ngagegero daun Jibril Yahudi ulah diwaro lamun anjeun ngawaro
Isa sabab umat anjeun jara di Yahudi nuju kitu pok deui anu nyalukan ti kencan Muhammad cobi antosan kaula rek naros ka salira anjeun tapi Kanjeng Nabi henteu nyubadana daun Nabi Jibril saha ngagegero daun Jibril eta pangundang nasoro lamun anjeun nyubadanan ka manehna tangtu umat anjeun Nasrani jadina teras mendak awewe anu mukakeun hastana anu pinuh ku perhiasan sarta ngomong Muhammad coba antosan abdi kasalira aya patarosan daun Nabi Jibril nah saha eta daun Jibril eta misil dunia nyata mun anjeun ngawaro tangtu umat anjeun milih dunia ka akhirat parohon Antelami Nabi mendak aki-aki nyamper Kanjeng ngageron Kanjeng Nabi dawu Jibril hayu Muhammad sing cepet tong diwaro eta iblis nu dilanat pendak deui Nabi sareng nini tah eureun arek naros Kanjeng Nabi tapi Nabi henteu kersa nyubadanan di dauna Jibril eta teh naon dawu Jibril he Muhammad eta tamsil kana umur dunya kitu alat Jibril telami Nabi sumping ka Baitul Maqdis lebetina lawang Yamani nu manis dawu Jibril he Muhammad eta tamsil kana umur dunya kitu alat Jibril telami Nabi sumping ka Baitul Maqdis lebetina lawang Yamani nu manis